Punten ajengan ngiring naros ari bacaan imam dina tahiyat awal menang atawa henteu dugikeun ka fil alamina innaka hamidum majid. Jawabanana nu namina maca tasyahud awal rek imam, rek makmum, rek munfarid babacaanana anu wajibna dugikeun ka syahadat. Sunnahna dugikeun ka maca sholawat ka baginda Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Heup nepikeun kadinya menurut pendapat pertama. Menurut pendapat kedua mah sunnah oge dugikeun ka maca sholawat ka keluarga baginda Nabi alias dugikeun ka wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teu meunang dileuwihan tidinya. Lamun ngaleuwihan maca sholawat ka baginda Nabi atawa cek pendapat kedua ngaleuwihan tina maca sholawat ka keluarga baginda Nabi tah eta hukumna makruh. Rek ditamatkeun ka fil alamina innaka hamidum majid atawa nepikeun ka Allahumma sholli ala Sayyidina Ibrahim nepikeun kadinya sami eta hukumna makruh. Jeung deui teu matak ngabatalkeun kana salat, teu sunnah ditambal ku sujud sahwi. Sakumaha keterangan dina kitab Majmu' Syarah Muhadzab juz 3 halaman 442.